Sirawing Niti. Sorot Panon Rasanti alias Munarsi, sakapeung galak gular giler, galak mataksieun anu borangan, sakapeung deui ciga anu melong kosong, arang ngiceup seperti jalma biasa. Kitu nate lantaran aya dina pangaruhna Nini Karimun Sakti. Dongeng Sunda Roman Silat ngajujut laku mapai rundayan carita hiji jajaka katurunan Jawara Sunda. Sirawing Nitis. Sanca dawuk cengkat nangtung muterkeun paneuteup kasabudeureun eta patempatan, narik napas panjang bari ngagerendeng ngomong sorangan. Di mana aing bisa manggihan si topeng mayitnya? Sanajan bener arwah panasaran kibuyut ireng anu sumanding geus mere pituduh mangsa diri aing ngayakinkeun ilmu, tapi tetep nu ngaran si topeng mayit cenah boga ilmu anu luar biasa. Kadinya aing kudu guru ilmu. Ku cara kitu kakara bisa malaskan nyeri ka Sirawing. Sirawing Nitis digarap Kumang Inoy, naskah Yasana Yater, pangreka jeung panyeup sora Nopan Cahya Lagawa, pangjejer gawe Muhammad Ismail Haufansa. Tapi kajadianana anu saterusna anu karandapan ku Sorandaka memang di luar dugaan deui bae. Sabab lain panarajang manehna anu bisa kena kana sasaran, tapi runtuyan panarajang Sirawing anu ngahantem kana anggota badana. Kajadianana Sorandaka terus ngajengkang ngabebengkang maring lemah. Dah cebrot, celebet, des, wah, cengkang kebut. Sorandaka bener-bener geus teu bisa ngajaga deui kasaimbangan badana. Dina sela-sela juru bibirna ngalai getih anu masih keneh haneup. Cileng, Sirawing luncat, suku katuhuna ngajajak dadana Sorandaka bari nyaritana robah ngandung ancaman cikepna jadi galak. Hayo, rek kumaha lamun geus kieu yo. Sakali ngagerakeun ya dampal suku, jantung bakal hancur. Sok, jelaskeun saha si lain sebenarnya. Ngaku, saha maneh anu sebenarnya? Ampun, kuring ampun. Moal terus terang ieu teh, moal terus terang. Bisi maneh hayang nyaho jeung panasaran ieu dewek anu katelah Sirawing teh euy. Ngan ayeuna Sirawing muarek ngantet jelema saperti ilaing. Nu matak maning keneh ngaku ayeuna mah. Bebeja terus terang, lamun teh hayang jantung hancur sia. Sorandaka puguh be kaget anu lain di kieuna. Sanggeus nanyaho yen jalma anu ngarubuhkeun manehna teh tetela Sirawing geuningan. Pantes lamun dirina lain tandinganana.
Pangeusi lembur anu ngabandungan kana lumangsungna eta kajadian. Sarua ngarasa kaget deui sabab jalma anu geus nulungan ejeng ngabela Darkim teh tetela si Rawing geningan. Ngaran anu geus teu asing deui tapi kakara harita nyaho ka jelemana. Diancam ku si Rawing saperti kitu. Sorandaka jadi sieun. Manehna geus meunang beja si Rawing kawilang musuh utama jago-jago ti golongan jalma jahat. Ampun Rawing, nyaan kuring ampun. Kuring diterangkan. Kuring. Saanu geus nitah ilaing supaya datang ka dieu? Sarta ngudukeun ilaing jadi pupuh ilemur. Sabab ilaing geus maksakeun karep jeung kahayang. Coba gancang aku atawa mending ancur jantung ye. Ampun Rawing. Memang bener kuring anggota paguron Topeng Laras. Kuring memang dititah ku pamimpin kuring si Topeng Mayit. Ampun kuring geus ngaku secara jujur Rawing. Pangeusi lembur anu sejena jadi ngaromong ejeng pada baturna. Maranehna jadi langsung simpati ka Darkim ejeng si Rawing. Sabab mun eueuh eta dua jalma geus bisa dipastikeun Sorandaka nu tetela jelmana si Topeng Mayit bakal ngawasa di eta pilemburan. Waduh, untung euy aya si Darkim anu wanian. Cacakan lamun eueuh manehanana mah wah, duh. Bisa jadi ye lemur teh euy dipimpin ku si Sorandaka. Jelema ti si Topeng Mayit geuningan ta si Sorandaka teh ti pagoron Laras Anting euy. Nada bener euy. Dewek sorangan teu nyangka. Hari sugan teh lain anggota Topeng Laras tak duh, bo ambo. Untung aya si Rawing. Darkim anu geus aya perasaan curiga ti memehna. Beuki kabuka ayeuna mah kaayaan anu sabenerna. Manehna muterkeun paneutupna ka sakur nu aya di dinya, teu lila terus nyarita. Dulu salamur, bieu geus ka Bandungan ku urang sararea, kumaha belangna ieu jelema? Anu tetela geuningan anggota Topeng Laras. Nyata anak buahna si Topeng Mayit. Jelema anu jelas-jelas lain rek mingpin, tapi anu rek ngacokeun ieu kahirupan di pilemuran. Untung keur urang, sabab aya jalma anu mampu naranjangan dirina si Sorandaka. Ayeuna tinggal kumaha sikep urang sararea. Ngadenge caritaan Darkim seperti kitu. Sakur nu araya di dinya jadi raribut tinggal lero. Wah, geus montong diberi ampun lah jelema anu kitu patut mah Kim. Langsung we paehan lah tuh man Kim. Enggak bener Kim. Pengkoran cokorna Kim. Barius kon bohongna euy, tuman tah jadi baru kitu patut mah. Siksa oi. Nepi kencang konyol siksa. Darkim dina waktu harita ngangkat leungeun anu katuhuna ka luhur. Anu tinggal lero dina waktu harita jadi aleureun kadenge. Darkim nyarita deui. Tenang heula, tenang. Ulah gampang nibankeun hukuman. Sabab parawing anu geus milu ngabantu ejeng nulungan ka urang kudu diajakan heula badami ieu atawa dipentaan saran. Sabab ku jasana ieu belangna si Sorandaka bisa kanyahoan. Geus kitu mah Darkim harita datang nyampeurkeun ka lebah si Rawing. Sanggeusna deukeut kadenge harita Darkim nyarita lalaunan. Kumaha ye? Punten parawing, mohon ieu jelema anu geus panggih belangna nah ditindak wae kitu disiksa. Da kitu geuningan sikep pangeusi pelemuran mah. Ngadenge rek disiksa. Sorandaka anu tadina gagah ejeng dangah sarta jumago teh ayeuna mah jadi murungkut hatena. Manehna bener-bener sieun ari kudu paeh mah. Ampun. Bener kuring ampun. Rawing muarek wani-wani deui ngalakukeun tindakan anu salah. Nyaan ampun.
ulah disiksa sing karunya ka kuring. Sing karunya si Rawing ngangkat dampal suku anu katukuna geus henteu dijejekeun deui kana dadana Sorandaka. Neuteup ka Darkim nyerenge seuri teu lila terus nyarita. Tenang Jang, tenang. Tenang, ulah harung gampung gancang pincang. Puguh ari ngaguguk kana nafsu mah, hayang puas urang teh nya. Tapi kudu inget, ieu jelema anu ngaran Sorandaka ukur ngajalankeun atawa ngalaksanakeun parentah ti si topeng mayit nya. Jadi anu boga hadas jeung dosa kasalahan anu gede mah nyatana si topeng mayit. Jadi mun urang teu mere ampun ka ieu jelema anu ngaran Sorandaka, ngandung harti urang kaasup jalma anu kejem jeung teu leungeus kasasama atuh meureunam. Darkim ngahuleng bari narik napas panjang. Kangaranan si Rawing boga sikep ejeng pamadegan anu saperti kitu, bet asana teh kurang pantes lamun manehna keukeuh hayang nindak Sorandaka anu geus menta ampun. Jadi ayeuna kumaha tuh para Rawing? Maksud kuring teh ieu jelema ayeuna kudu dikumahakeun ye? Nya, naon kitu teh ayeuna mah heuh cek Bapak oge. Mending keneh sina indit we lah nya. Sabab manehna geus jelas minta ampun rumasak kana dosa jeung kasalahanana. Nu matak ngajelaskeun ngeunaan kaayaan dirina oge lantaran manehna hayang salamet kitu tah. Darkim unggut-unggutan geus henteu bisa paloba-loba deui omong jeung si Rawing. Da puguh geus jelas atuh. Lamun seug eueuh si Rawing mah moal aya anu mampu ngungkulan ajen pangartina Sorandaka. Nya ari kitu mah kumaha para Rawing we anu jelas kuring mah nurut we kumaha hadena. Si Rawing neuteup ka Sorandaka anu masih keneh acan wanieun ngoneal hudang, masih keneh sieuneun ku si Rawing. Tah ayeuna ilaing sok hudang Jang. Masih keneh untung sarta ilaing kudu ngarasa baja deuleu sabab henteu jadi disiksa ye ku urang lemurnya. Sorandaka dina waktu harita ngoneal hudang nangtung tapi bari tungkul teu beda ti bueuk meunang mabu. Ampun nyaan kuring ampun Rawing, kuring moal wani-wani deui datang ka ieu pilemburan sing percaya ka kuring Rawing. Darkim milu nyarita ditujukeun ka Sorandaka. Awas, eta omongan ulah ngan ukur samet bibir hungkul Sorandaka. Sabab upama Andika wani-wani deui datang ka pilemburan ngandung harti kape pangeuseuh lembur geus moal mere diampun ka Andika. Ngarti? Ngarti kuring muarek kumaha wani datang deui ka dieu. Jadi meunang indit ayeuna keneh kuring teh ye Rawing. Nya ari hayang salamet mah indit weh buru-buru jug ka ditu. Ih, kajaba lamun hayang disiksa ku pangeuseuh pilemburan. Geus jelas moal dibere deui ampun ku urang pilemuran mah gerahek. Pokona mah ripuh teu buru-buru indit mah. Daek teu lamun bujal diteuneunnan gaang terus diturupan ku batok. Gaang hukui kulit beuteung daek teu. Ampun nyaan ampun Rawing. Moal disiksa kitu sing karunya ka kuring. Nu matak buru-buru indit ka ditu tinggalkeun ieu patempatan sarta ulah wani-wani di ka dieu nya datang. Lamun teu hayang cilaka sok indit ka ditu. Bari jeung lempang jumarigjeug Sorandaka geus teu wanieun deui ningali ka sakur nu aya di dinya. Darkim jeung anu sejena langsung dina waktu harita ngarasongkeun leungeun ngajak sasalaman ka si Rawing, tanda ngabagiakeun kadatangan si Rawing anu geus nyalametkeun eta lembur jeung pangeusina. Rawing henteu sirikna pada maksa dititah asup ka jero bale pasewakan, diajakan ngariung. Ngan teu be bari jeung dipangku dianggap pahlawan anu geus ngajait nasib eta lembur jeung pangeusina. Sabab ku ayana si Rawing bisa ngabuka belangna Sorandaka anu datang ka dinya tetela ngalaksanakeun parentahna si topeng mayit anu jadi pamimpin paguron topeng laras.
Si topeng mayit geus mimiti ngalaksanakeun sabagian tina rarancangna. Nendenan jalma-jalma di pihak manehna pikeun jadi pupuh lembur. Ku cara kitu bakal leuwih kuat pangaruh jeung kakawasaan dirina samemeh bener-bener bisa ngawasa sapinuhna dunya kajawaraan. Sanggeusna aya di jero bale pasewakan dipaksa milu kana eta riungan. Darkim kadenge harita cumarita. Dulu salambur, urang dina waktu ayeuna ngarasa bungah jeung bagja anu lain dikieuna. Sabab tetela anak buahna si topeng mayit anu setadina mah bakal ngawasa jeung ngaruksak kahirupan di pilemburan bisa diungkulan. Ieu lantaran jasana parawing. Tetela ayeuna jadi bukti pikeun urang sararea dengan ukur beja wungkul. Yen anu ngaran Sirawing mangrupa musuh utama pikeun pihak kajahatan. Dina ieu kesempatan urang sararea ngajakan parawing sinamilu kana jerungan supaya bisa mere bantuan anu mangrupa nasihat, saran jeung sajabana. Kumaha satuju? Satuju, akur, satuju. Kabehanana saur manuk ngarojong kana maksud jeung caritaan Darkim anu rek menta wewengan atawa nasehat ka Sirawing ngeunaan nangtukeun pilihan keur pupuhu eta lembur. Sirawing bisa ngarti kana kaayaan jalma anu araya di dinya, miharep dirina bisa merebong bolongan tumali jeung nangtukeun pilihan dina hal nangtukeun calon pupuhu eta lembur. Sirawing sikepna tetep tenang. Muterkeun paneteupna ka sakurnu aya di dinya. Teu lila, Sirawing terus kedalisan. Dulur-dulur nu aya di lembur. Mun kuring jadi dulur-dulur henteu kudu make bingung jeung lieur ye nangtukeun pilihan mah. Sabab ku ayeuna jang Darkim mangka belangna Sorandaka bisa kabongkar. Sabab lamun eueuh anu wani saperti jang Darkim coba rek kumaha meureunan kuring oge sarua moal bisa naon-naon. Sabab bisa nasoteh kuring pipilueun kana eta urusan lantaran ningali ayeuna kaributan di antara jang Darkim jeung Sorandaka. Jadi tengel deket jeung deet we nya ieu mah ye. Jang Darkim geus tebongkeun kawani jeung rasa tanggung jawab ka ieu pilemuran jeung pangeusina. Hartina henteu salah lamun teh mah urang nangtukeun pilihan ka ieu jang Darkim. Dina hati jang Darkim anu kudu jadi atawa dicalonkeun pupuh lembur. Sakitu we saran atawa nasihat ti Sirawing mah nya. Kabeh sakurnu araya di dinya menang sajongjongan mah pada caricing bari panona tinggal reret ka Darkim. Meh bareng kabehanana arungut-ungutan teu sawatara lila salah saurang di antarana ngacungkeun leungeun ka tuhuna bari terus nyarita. Naon anu dicaritakeun atawa dilisankeun ku parawing bener pisan. Kuring ngarojong lah kana eta nasihat. Hartina ojang Darkim urang percaya jadi pupuh lembur. Lalaki kolot dina waktu harita sarua milu cumarita. Abah salahku pangkolot di riungan terus terang ngarojong kana omongan jang Lawing. Jadi ku ayana gitu orang geus teu kudu bingung nya jeung ngawasa bimbang nangtukeun pilihan. Sabab jang Darkim calon pupuh lembur abah setuju pisan. Kumaha anu sejenna? Akur. Kabehanana akhirna pada nemongkeun sikepna nya tujuan jeung pada ngarojong ngangkat Darkim jadi pupuhu eta lembur. Sirawing sanggeusna ngarasa cukup aya di eta lembur. Malah akhirna Darkim diangkat jadi pupuh lembur. Lantaran masih keneh aya kepentingan anu sejena. Sirawing terus amitan ka Darkim. Teu wudu Darkim nganuhunkeunana kana bantuan Sirawing. Anu lain bae geus nulungan dirina tina cengkreman Sorandaka. Tapi pangeusi lembur geus mere kepercayaan ka manehna salaku pupuhu eta lembur.
abdi nganuhunkeun pisan kana perhatian sareng perhatosan ti Parawing. Mudah-mudahan sagala rupi kasayan ti Parawing dibales ku mantena nyatana kudu mah kawasa Parawing. Geus kawajiban kangaranan silih tulungan mah Jang Darkim ngan teweleh yeuh bapa amanatnya. Kangaranan geus jadi pupuhu atawa pamimpin mah kudu leuleus jejer liat tali laur kandungan laer nya laer laer aisan lain laer jaweran yo kade. Sing wijaksana dinenangtukeun sikap jeung tindakan. Kangaranan pamimpin kepentingan umum atawa balerea kudu leuwih diutamakeun nya batan kepentingan pribadi. Nu matak lain ngeunah jeung gampang jadi pamimpin teh. Nu ngeunah mah tengah poe dahar jeung cobek belut kitu tah Jang Darkim. Teras bade ngabujeng ka mana atuh ayeuna Parawing teh? Padahal mah di dieu bae heula atuh Parawing, sababaraha dinten mah. Hampura yo, lain nampik pangasihnya. Ngan lantaran masih keneh aya kepentingan anu sejena, kapaksa bapa yeuh ayeuna nya nikreuh deui ngeureuyeuh. Sugan sukuna teu pateuh yeuh, tapi pirakunya make jeung pateuh, da tekad geus pageuh. Tah kitu we nya Jang Darkim nya. Semun mangatuh Parawing, wilujeng angkat Parawing. Mudah-mudahan engke dina hiji waktos urang tiasa patepang deui. Teu kedah asa-asa da moal disasaha deui nya ku abdi oge Parawing. Nya mudah-mudahan we bapa masih keneh dipercaya panjang umur sugannya. Tah kitu bae eta mah nya. Lain teu hayang diladi dieu yo, ngan aya keneh kapentingannya. Geus kitu masih Rawing terus indit ninggalkeun eta pilemburan. Sabab memang masih keneh aya kapentingan anu sejena. Pat sejen mangsa wanci peuting sumanding harita jaka sinangling ayu manganti jeung Saraswati keur ngalobrol. Nu jadi bahan caritaan taya deui kajaba ngeunaan si topeng mayit. Ayu manganti anu geus leuwih nyaho kana kahebatan ilmu si topeng mayit mere gambaran ngeunaan kaayaan eta jalma. Sakumaha disanggemkeun ku abdi, Bu? Ajen pangartina si topeng mayit memang luar biasa. Rupina iwal ti ama anu bakal mampu ngungkulanana. Eta jalma peminta ingal diungkulan mah jelas bakal jadi ancaman kana kahirupan jalma loba, Bu. Jaka sinangling neuteup ka Saraswati anu jadi indungna terus nyarita. Kutaksiran ibu cik kumaha kinten-kintena. Nah ama bakal mampu moal ye ngungkulan si topeng mayit, Bu. Saraswati narik napas panjang terus kedalisan. Ibu anu geus lila babarengan ejeng anu jadi salaki nyatana Bapak Hidep memang geus apal kumaha kamampuan Bapak Hidep dina hal tahapan ajen pangarti. Teu aneh lamun ngaranna dipikawana ku jalma loba ngan kangaranan ilmu henteu bisa dihaku sorangan. Nu matak ibu can bisa mastikeun upama dina seunna engke Bapak Hidep ijen jajaten jeung si topeng mayit nah unggul atawa kasoran ngan keur ibu mah boga kayakinan. Jaka sinangling neuteup ka Saraswati anu jadi indungna terus harita nyarita deui. Nah kagungan keyakinan kumaha kitu, Bu? Keyakinan ibu nyaeta dumasar kana kaayaan Bapak Hidep dina lampahna estu aya dina jalan anu lempeng aya di pihak anu rek merangan kadoliman.
Sok asa piraku upama teh ditang tayungan kuno maha kawasa. Eta kayakinan ibu mah anak king. Jaka Sinangling tembong dina waktu harita ungut-ungutan, dirina memang kudu ngarasa reueus ku sikep anu jadi indungna. Anu geus tabah deui dina nying hareupan rupa-rupa cobaan, kaasup dina waktu ayeuna anu geus ditinggalkeun deui bae kudu jadi salaki. Ayu manganti neuteup ka Saraswati teu lila cumarita deui. Naon anu disaurkeun ku ibu memang laras. Kayakinan urang mah teu aya deui. Kajabi ti urang aya di pihak anu lumampah dina jalan anu lempeng. Nanging sok sanes barijang kitu, Bu. Kawaspadaan mah urang teh kedah be tetap dironyatkeun. Margi jalma seperti si Topeng Mayit memang ageng pangaruhna tos seueur jago-jago anu jadi patalukanana, Bu. Jaka Sinangling harita kedal deui lisan. Urang sami ngadoa be atuh ayeuna namanya. Urang munajat ka kersana anu maha kawasa, nu kagungan alam sareng pangeusina. Muga be ama tetep aya dina panang tayungan mantenna. Waktuna salare, ayu manganti anu keur sare, bet diparengkeun ngimpi dipanggihkeun ejeng si Topeng Mayit anu nyengserikeun jeung tutunjuk ka ayu manganti. Saking ku kaget ngimpi panggih ejeng si Topeng Mayit, ayu manganti nepikeun ka ngorejat hudang bari jeung ngahegak sagala rupa siga anu geus lumpat jauh. Jaka Sinangling jadi kahudangkeun tina sarena, ningali ayu manganti cengkat hudang bari diuk sarta ngahegak napasna. Jaka Sinangling ngoneal hudang terus tumanya ka ayu manganti. Kunaon? Aya naon ayu? Bet siga anu panggih ejeng kareuwas geuningan. Aya naon? Abdi ngimpen Kang. Ngimpi panggih ejeng si Topeng Mayit. Manehna nyengserikeun sarina matak pikasieun sarta tutunjuk ka diri abdi Kang. Nah ilapat naon eta impian teh nya? Jaka Sinangling imut netep antep kanu jadi pamajikanana terus kedalisan. Ngimpi mah kembangna sare ayu. Satiap jalma wajar ayu sok ngimpi. Ngan henteu kudu terus mengaruhan kana pikiran ejeng perasaan. Sabab pangna kaimpikeun oge dumeh tadi meureunan diobrolkeun ku urang samemeh sare. Nanging nunjukna si Topeng Mayit teh bet bangun anu ngancam ke diri abdi Kang. Laras kitu sanes ilapat eta impian teh Kang. Sing percaya ka engkang ayu, ngimpi teh kembangna sare. Jadi ulah terus mengaruhan kana pikiran ayu. Moal ayana naon ayu, sanes ilapat eta mah. Sok kulemkeun deui nya. Kawilang tempat anu rada anggang ti lembur, dua jalma ngalobrol bari sedeang dina senudurukan. Tayalian ti Mbah Camati Sakti jeung Aji Sutra keur ngabadamikeun tindakan dina poe isukan. Lampah naon anu kudu dilakukeun ku Aji Sutra? Mbah Camati Sakti si setan galunggung. Harita kadenge cumarita Ate dina poe isukan kudunya anjing bisa ngan liwanana urang nepikeun ka pihak kulawarga Sirawing ngarasa curiga. Dewek percayakeun ka ilaing yeuh nya. Dinametakeun reka percaya ka kulawargana Sirawing deuleu. Aji Sutra ungeuk bari terus ngajawab. Tenang Ki Guru, Jaka Sinangling jeung ayu manganti piraku make rek curiga. Kangaranan kuring bener-bener mah nyandiwarana. Nu penting pemaksudan urang kudu bisa laksana kalaban lancar dina poe isukan bah. Bener, kudu lancar oi. Dewek era lamun nepikeun ka henteu bisa ngabuktikeun kasanggupan. Mawasilahna si Jaka Sinangling ejeng ayu mangantinya. Luyu ejeng pamentana laras anting pamajikan si Topeng Mayit. Aji supaya manehna percaya salah na oi
lamun pura-pura sedih nepikeun kacerikna oge teu naonnya cek dewek mah. Aji Sutra nyerenge seuri bisa ngarti kana caritaan Mbah Camati Sakti. Beres Ki Guru. Cek kuring oge kangaranan Nyandiwara dina metakeun reka perdaya mah kuring moal make kudu nguyang ka batur Ki Guru. Paling gampang lah anu kitu mah. Nu matak Bandungan be engke nya ku Ki Guru kumake hasilna. Nya sok ku dewek dilakukan isukan kumaha hasilna nya. Tindakan anu ku dewek dilakukeun memang kudu asak hitungan euy. Sabab dewek lain sieun ku si Rawing. Ngan dewek kan bisa nangtukeun secara pasti mampu moal dewek nyerehkeun si Rawingnya. Sabab eta jelema kawilang pinunjul elmuna euy nurutkeun beja anu katarima mah nya. Memang kuring oge menang beja ilmu si Rawing kabilang hebat Mbah. Saterusna mun geus beres urang ngalaksanakeun ieu pancen rarancang urang anu saterusna kumaha Ki Guru? Maneh jeung dewek teu kudu cicing di paguron topeng laras euy. Leuwih hade urang nyingkurkeun diri di tempat anu sunyinya. Nya di dinya dewek bakal nurunkeun ilmu ka si laing deul aji supaya naon anu jadi cita-cita jeung kahayang dewek oge maneh saruanya bisa ngawujud jadi kenyataan deul. Sabab dina hate mah dewek oge teu panuju euy jeung badon tak kieu teh nya kangaranan dititah ku sahandapeun saperti hana si topeng mayit ka hati meureunnya. Karti Ki Guru memang lebih hade keneh kitu Ki Guru. Di mana engke kuring geus bisa nyangking sapinuhna ilmu ti anu jadi guru geus moari ngerang deui kuring dina kalangan sarta pikeun nying hareupan rupa-rupa lawan. Henteu saperti ayeuna ieu ngan ukur tinggal bati nyeri hatena Ki Guru. Sabab setiap ijen jajaten ngan ukur kasoran jeung kasoran we sarta pacundang Ki Guru. Ulah leutik hate euy aji. Dewek moal disebut sesetan galunggung lamun teu dipikasieun ku lawan deuleu euy. Cek dewek oge dina salila dewek makalangan kakaraku si topeng mayit dewek make kudu eleh jajaten. Kitu tah nya lantaran dewek eleh lapas jeung tanaga deuleu euy. Lantaran kayaan dewek anu memang geus kolotnya aya di saluhureun si topeng mayit malahan jauh beda umur oge deuleu. Da catakan lamun dewek nyurang keneh atawa saumur jeung si topeng mayit mah cadu dewek make kudu eleh jajaten deuleu euy. Percaya henteu maneh kana omongan dewek? Percaya Ki Guru. Nu matak giligih dina pikir sarta dibarengan ku kayakinan kuring teh. Kuring dina waktu anu bakal datang bakal jadi jago anu mampu neruskeun tapak cabakna anu jadi guru anu bakal ngangkat ngaran Mbah Camati Sakti. Syukur lamun kitu euy. Nu matak dina ngalaksanakeun pamaksudan poe isukan ulah nepikeun ka gagal deuleu nya. Sabab lamun nepikeun ka gagal bakal lalai bae urusan urang dina ngalaksanakeun parentah di si topeng mayit teh deuleu euy.